Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun gemana kanale. Simkuring salaku guru mapel bahasa Sunda di SMA Negeri 27 Garut. Oge mahasiswa PPG Daljab LPTK Universitas Pendidikan Indonesia angkatan kahiji tahun 2021. Dina ieu video, simkuring baris ngalaksanakeun peer teaching. Dina runtuyan kegiatan akhir perancangan pembelajaran. Perancangan pembelajaran nyaeta kegiatan kuliah dina wangun lokakarya kalawan bobot 3 SKS. Tahap perancangan pembelajaran ieu mangrupa kegiatan anu dilaksanakeun ku mahasiswa program PPG Daljab anu geus rengse ngalaksanakeun tahap pendalaman materi. Pikeun ngahasilkeun dokumen rancang kegiatan pengajaran anu ngawengku rencana kegiatan, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, jeung instrumen penilaian. Peer teaching ieu dilaksanakeun dina Google Meet kalawan model pengajaran daring sinkronus asinkronus ku para mahasiswa PPG dibarengan ku dosen instruktur jeung guru pamong. Simkuring ngebantun pengajaran novel di SMA kelas 11. Wilujeng nyakseni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana siswa-siswi. Damang Pak. Iya, alhamdulillah pami damang mah ya. Wilujeng tepang deui sareng Bapak dina pangajaran bahasa Sunda. Sata acan ngawitan pangajaran, mangga KM-na Ginanjar dipimpin kanggo ngadoa. Mun mangga Pak. Sata acan urang ngawitan diajar hayu urang ngadoa sasarengan supados kegiatan diajar ieu langsung secara lancar. Ngadoa di kawitan. Rengse uluk salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ginanjar anu tos mimpin doa ya. Ayeuna urang di absen heula. Pami dina daftar absen Bapak mah aya 15 urang ya, kelas B teh manginten ieu tos aya 15. Aya 16 malihan mah Bapak ngadamel lebet 2 akun dina ieu Google Meet teh. Terus gitu. Lajeng urang emut deui lawungan niten kamari, urang teh parantos diajar materi ngeunaan warta ya. Hasil maca wartana dina wangun video ku Bapak parantos dipeunteun, parantos di lebetkeun oge kana media sosial, boh eta YouTube, Instagram atanapi jeung sajabina ya. Tah ayeuna mah urang pungkas wae eta materi warta lebet kana materi novel. Tadi dia aya manfaat. Naon manfaatna Pak urang diajar materi novel teh? Kahiji ningkatkeun kreativitas, kadua urang teh meunangkeun inspirasi tina novel eta teh, lajeng ngajembaran tata basa oge aya main stimulus sareng body stimulus. Lebet kana katingal teh ieu. Aya ieu PowerPoint-na? Aya Pak. Lebet kana KD sareng IPK-na ya. KD nama nganalisis eusi struktur jeung aspek kabacaan dina novel. Dinten ayeuna urang nganalisis eusi struktur jeung novel gitu ya. IPK-na ieu panginten janten siswa dipiharep di sareng tujuanna ngaliwatan model DRA, Directed Reading Activity. Siswa bisa ngajelaskeun definisi novel, ngajelaskeun definisi unsur-unsur novel, lajeng aya nunjukkeun langkah-langkah nganalisis novel, ngajelaskeun tema, engke urang di dieu nganalisisnya. Tah kitu panginten ayeuna mah di dieu Bapak tos gaduh, tos ngadamel video panginten Bang Baluhna dina pangajaran terakhir mah sapertos kieu ya motivasina sumangatna turun mung ulah kitu urang kedah tetep semangat. Ku Bapak dipasihan ya stimulusna nganggo video. Ieu tos aya materi novelna, aya link YouTube-na oge tiasa di-scan.
Tadina ngaregepkeun video materi novel teh ulah kajongjonan ngaregepkeun margi aya anu kedah di teusian LKPD ya ieu ku Bapak disebatkeun we nya kayak kedah tiasa ngajelaskeun definisi novel ya margi ieu lebet kana critical thinking jadi kedah berpikir gitu beli bade sabari diskusi mangga teu langkung eta mah terus disadiakeun room diskusi nanya ayeuna mah langsung wae urang regepkeun materi novel. Medar perkara novel. Istilah novel asalna tina basa Latin, nyaeta novelus. Tina kecap novus anu hartina anyar. Disebut anyar teh peda novel gelarna anyar di dunia sastra umumna. Upama dibandingkeun jeung wangun sastra liana seperti puisi jeung carpon. Tapi dina sastra Sunda mah sabalikna. Novel teh leuwih ti heula medal jadi buku batan carpon. Novel teh carita rekaan wangun lancaran jeung kaasup karya sampeuran. Umumna panjang, sarta galur carita atawa plotna ngaran cabang. Kukituna, novel bisa dimidangkeun rupa-rupa palaku, kajadian jeung laluasa ngahirupkeun karakter masing-masing palaku. Sakitu geningnya materi novel teh cobi ayeuna urang ku Bapak urang dites saurang-saurang ya ngaregepkeun teh tadi teh di dia ya soal anu kedah di waler kepada siswa ya cobi nomor hiji jelaskeun naon ari novel teh saha nu bade ngawaler Abdi Pak. Mangga Erin, naon cenah novel teh? Novel teh karya sastra wangun prosa lancaran. Anu panjang. Tah, gitu cenah ya, leres. Jadi novel mah wangunna panjang beda sareng carpon, ari carpon mah pondok gitu panginten. Saya nya Erin, tak biasana ku Bapak pami keaktifan di kelas teh sok dipasieun poin hiji gitu. Ayeuna lebet kana nunjukkeun lengkah-lengkah nganalisis novel. Tah, kieu lengkah-lengkahna teh. Nu kahiji, baca heula novelna kalawan taliti. Lajeng nu kadua tangtukeun unsur novelna dumasar kana konsep jeung struktur novel. Tanu tadi teh ngagunakeun metode DRA, Directed Reading Activity. Jadi kudu aya aktivitas maca heula. Aya sempalan novel anu judulna Miang ka Bandung. Tah, ngaliwatan model DRA eta teh siswa kedah maca teh aya nu maca ngilo dina jero hate tah eta mah kanggo nyangkem eusi carita lajeng aya maca bedas eta mah kanggo nalumpik kesalahan kekecapan anu dibaca gitu tah ieu mah ku Bapak langsung dipasihan sempalan novelna mung sawados biasa ieu teh ya LKPD nu kadua aya 5 patarosan anu kedah diwaler. Nu kahiji, naon tema anu dicaritakeun dina eta novel? Ayeuna ku Bapak dipasikeun ya. Sempalan novelna ya. Saha anu bade maca? Setelah acan ditunjuk aya nu kersa. Ieu novelna Miang ka Bandung. Jadi aya 2 ya. Saurang maca bedas, sesana maca ngilo dina jero hate supados kacangkem eusi bacaanana kacangkem eusi novelna pamita aya mah ku Bapak ditunjuk atunya cobi baca ku Deli aya Deli Aya Pak. tah cobi dibaca novelna nu sanes sami maca ngilo
ngaregepkeun oge tiasa. Oke, waler patarosan anu 5 tadi. Miang ka Bandung. Kira-kira tabuh 5, kuring geus anjeujleun dina mobil. Kabagian diuk teh di tukang, dina luhureun tumpukan karung beas. Mang Mahmud diukna dihareup, ngarendeng jeung Kang Kosasih katilu supir. Tah, si laing aya batur ngobrol ayeuna mah jana, cek supir ka kenekna. Apal kuring oge kasih jana teh, budak ti Guranteng, ngan pedah wawuhna ukur saliwat. Kade si laing diukna sing ati-ati kondi bisi ragrag cek Kang Mahmud. Jeung kade deui ulah nundutan. Moal mang cekeng teh. Tekung si lila, mobil geus maju ninggalkeun lembur. Beak jalan desa anu taringgul, beras wae ka jalan aspal. Rek udud euy, cek si Jana bari ngasongkeun rokok anu geus gepeng 2 bata. Atos Pak. Tah, sakitu hatur nuhun Deli terus maca sempala novel ya. Lajeng tadi terus aya LKPD ku Bapak di pasien waktos kanggo diskusi panginten 5 menit ya. Mangga biasa didiskusikeun. Oke, terus diskusi ku Bapak ditaros saurang-saurang ieu tah. Bilih hilap patarosana aya 5. Tema, galur, tokoh, naon ieu settingnya sareng amanat. Mangga diskusi heula. Ya, atos rengse diskusina. Parantos Pak. Atos alhamdulillah Oh, komited rengse alhamdulillah. masuk ayeuna cobi kanggo ngeusian LKPD 2 ya. Moal ka ditunjuk ku Bapak mah nu keur saheula nu hoyong heula magi kenging poin ieu teh. Cobi saha nu tiasa nyaritakeun atanapi nyindekeun temana teh ngeunaan naon eta teh. Novel nu tadi dibaca ku Delit. Sok saha? Abdi nyobian Pak. Mangga Ginanjar naon temana? Anu katangkep ku abdi mah temana nyata ngeunaan tema sosial Pak. Iya. Orang lembur anu boga maksud indit ka kota Bandung. Jadi pegawai di pasar Ciroyom. Leres tuh Pak? Leres pisan saya pisan berarti Ginanjar tadi tos maca ngilo sareng ngaregepkeun nya. Jadi terang eusina naon. Gitu. Leres, Pak. Leres pisan. Kita acan evaluasi. Ieuna naon sih namina teh? Instrumena urang tinggal deui tujuan pangajaranna nah tos kahontal teh acan. Dinten ayeuna. Tuh. Tembe ngajelaskeun definisi novel. Tos tariasa, unsur novel, tiasa, lengkah-lengkah, tos aya. Lajeng nu nganalisis ngawitan ti tema, alur tokoh latar jeung amanat teh tos kahontal alhamdulillah tujuan pengajaran dinten ayeuna mah ya. Ayeuna lebet kana pituduh dina evaluasi. Kerjakeun soal pilihan ganda ngaliwatan Google Home anu geus disadiakeun ku Bapak dina Google Classroom. Link soalna aya di dieu kadikintun ya. Mangga dikerjakeun sarengsana pangajaran bahasa Sunda ku Bapak di pasien waktos dugikeun ka 3 dinten nya bilih mah aya nu nuju kuotana CF atanapi aya pamengan dinten ayeuna tiasa dugi ka 3 dinten ka payun panginten kitu. Evaluasi ku Bapak dikintun di Google Classroom tiasa dibuka masing-masing. Tah sakitu panginten kanggo pangajaran novel ngeunaan unsur-unsur intrinsikna tepang deui minggu payun masih sami pelajaran novel mung urang medar perkara sejarahna, ciri-cirina, macam-macam novel sareng unsur kabasaana aya kalimah langsung jeung kalimah henteu langsung kitu panginten ditataharkeun heula sarta acan tepang deui minggu payun teh diajar heula wongina. Pangajaran terakhir ya urang pungkas we ku doa mangga Ginanjar nembe teh nu ngadoa teh ya. Mohon Pak. Di deui doa deui panutupna. Mohon urang tutup pangajaran dinten ayeuna ku ngadoa sasarengan, ngadoa di kawitan. Rengse hatur nuhun Pak. Iya, hatur nuhun. Sakitu panginten tepang deui minggu payun sareng Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.